ulah dae jadi jelema bodoh bisi di bodoh batur aki-aki jeung ini pagawean tukang dagang jala aki-aki jeung ini urang hiji sewange bahasa teh cenah nini iya aki tidak cenah oh siapa beak ari nu aki-aki beak ludes ari nu aki-aki teu wah balik deui papanginding jeung aki nini nyaling kerdik lain anu nini kok tika beak kitu kumaha atuh kumaha eta kumaha ngomongna nini mah iya we ari aki eta anger we dagangan teh udah tuh kumaha eta aki kumaha ngomong tidak we ceuk nya tadi itu teh sabab anak teh soleh teh nu ieu keren nu ieu keren kabeh terbut dari diaduk tawah tika sampeun ka kitu tah lamun aduh ningali ku kiwari kitu nya ulah dae jadi jelema bodoh bisi di bodoh batur cilaka aja di jelema bodoh teh ngan aya keistimewaan anu bieu diceritakeun ngan aya cilaka ke jelema anu bodoh anu tara daek nyangan ilmu atawa ilmu pintar munggoga kanyaho aya dongeng aki-aki jeung nini urang samalatin punten aki-aki jeung nini pagawean tukang dagang jala aki-aki jeung nini teh biasa we ngaprak bari tanggung atau dagang comro aki-aki jeung nini teh pagawean teh kitu urang samalatin teh misalkeun teuing mak jadi mah yakin jika teh sarenang kabeh kitu nya ngan ieu contoh we bebas ya mah aki-aki jeung nini urang samalatin pagaweana dagang comro ngangklenge unggal poe jual teh ora ekonomi teh paeh kabeh waduh ceuk kang urang teh cabe murah kerjaan budak geus teu kabagean boro-boro kerjaan budak keur meuli berak jeung obat semprot ki pan ayeuna geus lieur teu kabalikeun modal atuh kekelayangan dagang comro jeung dagang jala teh ka sini ngisi aki di jarang nu meuli da ekonomi di kampung geus seuseut kusabab di leboh corona teh duit 100.000 udah tumahi pakai melihu otoge pun 4.000 ayeuna sakilo loba parabaneun sajabari di manusia teh nya hayam nya naon komo boga manuk cangkuri leung memelipur patumahi eta duit 100.000 teh tah kitu aduh jadi aku mah si aki jeung sini teh boga inisiatif ngan bodoh ieu si aki jeung sini teh bodoh balak beteng si aki jeung ini teh budak urut kaya kok ngan boga bahasa teh ukur yakin tidak kaya hona teh boga inisiatif hayang dagang ke bandara ke Jakarta Soekarno-Hatta urang pilajah sungguhna ieu kana Jakarta malu-malu meuli popuri ini sama latin di Sinang Sari jauh nu meuli dan OS na jelema kabeh teu geura begeun ya matak cemerut teh dan jelema teh cemerut atak abdi masuk kusudone jelema anu rada cemerut-cemerut di lembok corona jeung di duit teh tuh gitu bae moal ieu betul sombong masing kuring keur bengkeun teh gablegeun duit teh pada mah kudu seri we boga itu boga duit mah kitu ngarah awet ngorah gitu tak sing kuring umur 30 tahun teh ada sok gagah we teh barudak kita parawan teh nu sing kuring sok rada haraman hirinya kede we seperti da awet ngorah paradek geus boga anak dua siji gitu ada yo gegemung badak gitu ada modal ngapoe gitu tuh usaha gitu jadinya si aki jeung sini ini boga inisiatif si tukana tuh cenah ki urang di Jakarta dagang deui mah aduh pan di Jakarta teh pan komo di bandara mah rupa-rupa bahasa ini ari urang pan ngapoe di kampung bau lisung bahasa teh heueuh jeung sia we pangabisa teh boga cenah bahasa teh ukur dua-duana cenah bahasa Melayu teh iya jeung tidak ayolah urang dagang saya ake meureun irit ka ditu mawa dia meur sampul keur nyeun comro biasa we keur teh nepi meur di ka bandara eta si aki jeung sini teh keur ngolah nyeun comro yang segala rupa we dagangan suhur di ka bandara comro jala jual kurang Inggris what is iya tadinya musyawarah heula aki-aki jeung nini balik deui ka tukang lain urang hiji sewange bahasa teh cenah nini iya aki tidak cenah oh siap
ini teh ke bandara eta jual orang Arab salah jemput orang Arab teh turun di bandara di Mekah kan ini iya Kang iya beli contoh real iya gue tinggal iya nanya ke harga iya yang dibeli iya wah tiga tahun kak ibu jauh orang negro gitu bahasa jadi kuning ini pas iya dibeli ayo pas kaki aki beakan anu ini teh dah iya boy dari sabar harga teh aku anu gitu ngomong gitu iya boy nama ayo pas kaki aki jual orang negro jual orang Inggris wah isnis jual orang Arab is anak wah orang jual aki-aki mah tidak aku tadi beli jual orang Jakarta meren apa ini ki tidak dijual tidak berapa tidak wah kita tuh kayak ari lu aki-aki bea ludes ari lu aki-aki tuh wah balik deh papangin dinding aki ini nyaling terdik lain eta jalan nini ku tika bea kitu kumaha aku kumaha eta kumaha ngomong nini mah iya we ari aki eta anger we dagangan teh udah tuh kumaha eta aki kumaha ngomong tidak we cek nini tadi kesepakatan orang nini iya aki tidak ayo cenah supaya laku atau aki jadi iya siap cek jadi nini jadi tidak ayo mah heueuh ini deh aki-aki teh pas geus ini si aki si nini yang nuturkeun geus ditukeran bahasa iya jeung tidak nini jadi tidak aki-aki jadi iya pas barade dagang raga teh jelema copet dia ape panik pas aki-aki keur nyumun kieu cungcang cingcung oh naon copet susah ngomong aki-aki nyurigakeun dia panik kamu copet dan geus pahiritnya dari bahasa iya ada oke di jawab aki-aki nah eta teh akibat mualofa ulah tika sampai ke kitu bahasa teh kuliah ini kita di bubung teh atuh cilaka tah eta contoh akibat jelema kurang pangarti kurang ilmu disebutkeun bodoh teh nah urdae neangan ilmu teh kitu kumaha sakitu terutama kabudak ora kiwari komo kabudak anu keur meujeuh ngadidirikeun itu umur 7 tahun karituna ulah budak sabelah punten lain panati simkuringnya sok bisa sarapan lain ngawangkong teh bisi kasinggung atau bisi wah panati imajengan teh ulah sapan brawae sakola da kudu sakola kitu kudu nyaho kana baban ilmu agama jeung ilmu dari gamanya eta ilmu dunia teh gitu ngan didinya tetap lamun ayam ulang kali ke dipasantrenkeun nah ulang kali kade ieu hiji kudu boga adab tata krama terhadap kalau jadi guru nu kadua kudu patuh kan menjadi guru da sabarna bae urangnya santri keneh anu sekolah teh dan yang ilmu mah wajib dikapaeh teh berarti santri we urang tah terhadap guru urang kudu hormat kudu boga adab tata krama didinya jeung deui aya padilahna keur jadi kolotna lamun ngasantrenkeun anak aya padilahna sabab kieu butuh pisan urang teh ku boga budak anu soleh sabab ketika urang paeh lamun teu boga anak soleh boro ka maca kulhu jeung babacaan Al-Qur'an nu puguh mah merebutkeun harta warisan nya kade itu teh ku sabab anak teu soleh teh nu ieu keren nu ieu keren kabeh perebut dari diaduk tah tika sampeun ka kitu tah lamun we hayang ieu kalau urang ngabogaan anak soleh dalam arti boga ilmu teh ceuk dina talim man aroda ayyakuna ibnuhu aliman ceuk dina talim man aroda ayyakuna ibnuhu aliman payam bagi ayyuro iyal groba minal fuqaha wa yu'tiyahum wa ilam yakun waladahu aliman kana hafiduhu aliman. Cek dina talim
saha kolot mah saha wae jelema kolot bermenya nu boga kahayang anak teh hayang jadi jelema anu berilmu. Jadi ya dianjurkeun ayyuro yal guroba minal fuqaha rasa di golongan jelema nu ngarti kumaha rasana punten lain hayang dibere dengan ya lain sok bere mawe ku kadaharan tapi lain hayang dibere dengan punten ngawangkong gitu teh nya bisi aja mah kudu bere lain tapi mah anjuran ke ulama lamun urang ngarepkeun hayang anak anu soleh rek raksa di golongan jelema anu ngarti bere kadaharan agungkeun tur mulyakeun ku maneh lamun we anak maneh teu jadi jelema nu ngarti ceuk ulama dirinya kana hafizuhu aliman maka yakin bukti injuk maneh mah bakal jadi jelema nu ngarti eta butuh gitu butuh jelema kudu ngarti terutama turunan orang sadaya gitu tah dibere anjuran gitu terus deui keur ka jelema anu nengat ilmu kumaha adab tata kramana aya supaya keneh menang ilmu dina kalim keneh dirinya layanalul ilma layanalul ilma walayan tapiu intabayan tapiu layanalul ilma walayan tapiu bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi wa bi ta'dimil ustadi wa tawqirihi dirinya ieu ada pada bangker jelema nu neangan ilmu urang geus ya termasuk isin kuring moal manih cek ulama ieu cek sahibul eta cek talim moal manih anjeun kana nikmatna ilmu moal manih anjeun kana kamangpaatan ilmu illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi kecuali anjeun ngagungkeun kana ilmu jeung kana ahli ilmu wa bi ta'dimil ustadi jeung anjeun kudu ngagungkeun kanu jadi guru cukup ku ngagungkeun wa tauqihi anjeun kudu sanggup kamuliakeun anu jadi guru eta kuncina hayang mangpaat ilmu sok laksanakeun gitu kudu boga adab dara krama eta tina saha bab ilmu eta tina salah sawiosna